Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanahu wa ta'ala anu mana para kosmasi nikmat kaulah nikmatul iman sareng nikmatul Islam. Kalian rahmana urang biasa laksana kepada puasa Ramadan ayeuna urang kontal dinten agung eta dinten Idul Fitri. Salawat serta salam mulia lillahi ta'ala urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluargina para sahabatna oge kaulah salat umatna di akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nalangkungan mimbar ieu penting sejak wasiat diri pribadi sareng jamaah sadaya. Hayu urang sami-sami ningkatkeun katakwaan urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Kalawan cara ngalaksanakeun sagala parentahna oge ninggalkeun sadaya larangan. Anu sakumaha anu atos gajalkeun guru-guru urang sadaya. Salian di eta takwa biasa jantung salah sahiji dina puasa anu dilakonan kalayan leres. Hal ieu sakumaha dawuhan mantena dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anu dihartoseunana he jalma-jalma anu aliman diwajibkeun ka maraneh puasa sakumaha diwajibkeun ka umat saneh di maraneh supaya maraneh jalma-jalma anu takwa. Ayat 180 Al-Baqarah. Ngeunaan takwa dina ayat ieu Imam Al-Qurtubi dina tafsir Al-Jami' bil Ahkamil Qur'an juzul pada 126 rangkeun yen puasa teh tiasa namihan katakwaan dina diri urang satu umat Islam. Saur mantena puasa teh tiasa ngaruh kana katakwaan margi nalika hiji jalma ngosongkeun beundeungan ku ngalakonan puasa maka sahwatna bakal ngurangan. Salajengna nalika sahwatna ngurangan dina diri jalma eta maka manehna bakal ngurangan kana ngalakonan dosa maksimal. Perkara ieu saliur sareng dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah fala yarus wala yajhar wa in yu'ud qadahu aw syatahu falyaqul inni sha'imun marratain. Anu dihartoseunana puasa teh perisai anu ngajaga magi itu ulah nyarios kotor sareng ulah lampah bohong upami aya jalma anu ngajak pasean akan pinahina kedah nyarios abdi nuju puasa, abdi nuju puasa. Hadis riwayat Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuhalna itu takwa ieu penting bisa kangge urang sadaya. Sabab takwa teh tujuan utama pikeun jalma anu aliman dina ngalakonan ibadah puasa. Sakumaha manusia Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah tadi ayat 180 anu nemek urang muslim, nemek urang bidang lamun urang biasa ngajaga puasa dina hati sanes sempurna lapar jeung haus, tapi oge biasa ngajaga awak lisan sareng hate dina sagala hal anu dibarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka eta biasa jadi ciri yen puasa teh ditampi mantena jeung saeutik tujuan parentangan puasa Islam.
Mengenai hal ia Imam Ghazali bila kitab Ihya Ulumuddin 1 halaman 286 menjelaskan dia puasa teh lain sakur mosong betul di padaharan sabab eta mah puasa di gagasan mundur anjur puasa anu leuwih sampurna neta nahan sakumaha anggota badan tina dosa lisan dijaga tina omongan anu boleh panon dijaga tina binari hal anu jiran oge sakumaha lampah dijaga tina kurang langkung di eta hate oge dijaga ulah tina sifat syirik pilih kanyaya jeung sajami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ciri puasa urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala eta tiasa diningali di semet ayeuna dugi kasarajeun. Umpami saatosna urang ngalakonan puasa di bulan Ramadan teh kamari ibadah urang tetap stabil syukur tiasa ningkat maka eta tiasa jadi ciri puasa urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dina kitab Bada'iul Ma'arif ngajelaskeun sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha faman amila hasanah summa asbaha bi hasanatin ba'daha kana dzalika alamatun ala qabulil hasanati ula kama anna man amila hasanatan summa asbaha bi sayyi'ah kana dzalika alamatan dordal hasanah wa adamu qabuliha anu biharbaseunana pahala amal hade teh nyaeta amal hade sabada eta sing saha anu ngalakukeun hiji amal hade tuluy diri ku amal hade deui sabadana eta teh jadi tanda yen amal hade mutahidi diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha oge jalma anu ngalakukeun amal hade tuluy dilakonan ku amal goreng sabada eta teh jadi tanda yen amal hadena ditolak diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali dina kitab Bada'iul Ma'arif. Keterangan anu sakumaha diuningakeun Imam Ibnu Rajab dia jeung pisan kanggo ngukur puasa urang ditampi atau dihitung anu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumagi itu lamun ayeuna sareng kapayuna urang masih getol melaksanakeun ibadah anu sok dilakonan di bulan puasa ieu nu kamari kalewat misalna salat tahajud ngadaras Al-Qur'an sedekah jeung sajamina maka mundur keterangan Imam Ibnu Rajab eta teh ciri puasa urang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui sabalikna lamun teu saencana puasa urang teh sok gede anggar goreng adat jeung sajabina maka saatos ngalakonan ibadah puasa kedahna aya perubahan dina urang. Kalakuan anu goreng kali kedah tiasa dileungkeun atana pisah henteu jadi leuwih murah. Saatosna urang ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan Ramadan kamari mudah-mudahan dengan sadayana dilibatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aljam golongan jalma anu bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bayyul sabirin wa